ajeun mah kos kieu kudu bersih. Resik. Ngajaga kebersihan mah kudu. Alhamdulillah ari bersih mah ngeunaheun pan ditempokeun oge ku batur. Kurma imah teh kos kieu warala. Alabatan naon meureunan. Tuh, kan ngeunaheun ari cararaang mah. Batur liwat oge meureunan. Nah. Anu salaki pandai boga kahayang meuni kuat alah. Teu kaur tengah peuting oge muni mamaksa. Muni kos budak ngarengek teh geuningan ngabeka. Bebo kahayang teh meuni alah. Nu nutur aing ka dapur nuturkeun, aing ka tukang nuturkeun sugan teh rek lila. Yang usah kedeung mah ku bonteng we kamari teh. Aya euy. Assalamualaikum. Waalaikum. Salam. Sia men. Sugan teh semas meni assalamualaikum aing meuni rowas. Ih, ai kitu wing kunaon ceun mun assalamualaikum nya alus atuh, Ce. Nya halus biasana setara assalamualaikum mah sugan teh semah aing mah RT sugan merek-merek sumbangan. Hehe, teh masuk kitu. Aing mun geus atoh. Apaan wing keur diajar berbaik hati, Ce, ka Ce. Sia diajar berbaik hati sia. Yang tungkep alam dunia. Oke, lo suka naos naon wae ah. Sia mah teh dang pas di mana? Aja ka Ce. Aja reka. Eueuh aing open taun. Geus can boga naon. Wing mah lain nek menta ka Ce teh lain menta ka Ce lain. Naon cah? Menta ka Amang. Amang sia. Aya teh Amang. Oh, wah. Ah bohong cuma da bohong wing menta. Biasanya masuk aya ngebagu gue di dinya diamben. Kamari teh ka wing ngomong hayang eta mah cenah komisi kamari ngajual manuk ka imah we cenah kitu. Ngajual manuk. Tuh da teu bebeja ka aing teh nyaho. Iya. Cenah cita ku eueuh ngajual manukna. Manuk manuk tatang ka dijualan. Ya teh nyaho wing mah. Teu apa manuk mana yang dijual gitu. Ya bisa jadi ya kan menurut mainna mah cagak cenah. Cagak kitu teh hidang sama disangka paralon. Heuh wing nek menta komisi ka Amang, ayeuna mah. Eueuh amang sia gawe cenah tadi isuk-isuk mangkat. Aing mah. Alhamdulillah aing meuli atoh. Aing pusing kan ngebabu gue di dinya. Jadi eta Amang teh keur gawe gitu? Heeh. Alhamdulillah tadi teh isuk-isuk teh mangkat. Gawe menang geus mawa sarung singgil. Aing meuni atoh. Tapi cing teh aya perubahan tadi daek mangkat aing meuni. Dah. Ce. Berarti lamun ayeuna keur usaha mah jigana duitna keur uing teh, Ce. Tuh hidang mah nya saraki aing usaha duit keur sia teh hidang. Apa nek main komisi ka uing kamari janji? Ya komisi naon aing mah teu nyaho. Manuk. Manuk mana ah? Manuk peking. Manuk peking teh hidang sia mah kamari ngajual sepatu ge nu meuli. Di sepatu kaca ka hiji ka tuh hiji tuh da cuma dijual nya mah payu. Aya nu meuli teh ge mahal men ditawar 6 juta. Tah itu kan terjual sih kunaon? Nyayang jeung sukuna. Gelo sugan. Sepatu dibeli jeung sukuna nya meureunan bangag. Ya padahal mah bikin we ai suku aja mah tuh. Ya, teh hidang sia mah suku aing. Pan suku aja kan diganti gitu. Make suku naon? Suku kunci. Aing ajelang meureun pen goblok cah. Bener sih. Oh bener eueuh. Mangkat di suku ini oge geus mena teh cenah bebeja biah cenah aing arek usaha. Nya ngeunaonnya Pak Kuliar sugan manggi cenah ari mangkat mah. Cing we di imah mah cenah kos kieu wae. Heuh cing teh sia boga pikiran. Dahar masih hayang unggal poe geuninganan. Kita ari usaha teu mah aing pusing alabatan nya heuh. Disangka meureun dapur aing teh dapur umum bencana meureunan. Pokoknya gratisan wae usaha teh naon teh aing pan kudu anggarep pamajikan keneh. Yakeun bayakan we pang pamajikannya ka salaki atuh, Ce. Hoy nya mah nya tapi da kos kitu wae mah tuh da lain budak leutik teh hidang kudu di aing teh kudu ganti baju. Nya ho beas kudu. Apaan aja mah tara ganti baju 4 bulan sekali. Cuma tara ganti aing patung di toko teh atuh ganti-ganti. Anya geus teh nya wing nek mangkat nya. Heeh, jeung aing keur beberes. Ke sore amang balik wing enggak dia? Heeh, ke amang sia balik mah datang we. Siap.
sugan teh aya Mang Jumanta teh ngomong janji erek mere komisi manuk. Kira. Pisan we soe. Nu gelo saat. Mang Jumanta geuning. Iya, Mang Jumanta. Mang Jum. Amang naonan? Naon men? Sari didinya. Sugan teh nu gelo. Pusing lah aing di imah heuh siapa ngecaprak wae nyawa sorangan. Ding neangan tempat nu tiis. Uing dari ka imah. Ka imah Nya heuh. aya heuh sia. Nya aya, cenah amang keur digawe cenah. Digawe ka mana atuh lah. Pas teu nyawa hese nan pagawean. Aing mah daripada rawing ceuli aing ku heuh sia. Molor we aing. Nya lain sare mah nu di imah we atuh aya amang kumaha teh. Ieu heuh apan nya sorangan lah heuh sia pan kalakuana. Mun aya Mun aya sare kitu mah komisi teh gagal meureunnan. yang geus ke deui lah. Urang geus ngomong wae ka si Ece Piage. Mun teh heueuh keur gawe. Geus lah. Misi. Di imah we atuh sare mah tuh. Ayo kuas nu gelo, jeung nu gelo ku batur dihan. Kepan nya sorangan maneh ge men. Di imah teh heuh sia teh ngacaprak wae. Nya heueuh teh nama wingi nyaho ngan sugan teh heueuh amang teh gawe wingi mah. Lah kalau ka budak ceuli aing ngetenge ngacaprak ke sia geus ada tuh mangkat lah. Aing sare deui lah. Ye amang. Ye lo ilah ilah bener teh Mang. Geus mangkat itu ah. Ih, Ade tong bebeja ka heuceu. aing. Kalau sare di dinya bener. Bejakeun naik kitu pasti kecil. Tuh manting ah. Dari komisi henteu beureuna ge ah. Bejakeun ah. Nah, aya sih cenah euy. Bejakeun aing lah kumaha ge perangnya perang lah. Kalian lah. Dari komisi henteu, Cak. Naon? Ya, wing tadi ambrok si Amang. Ambrok. Heeh. Nya keur digawe cek aing digawe keneh ti isuk teh mangkat mah digawe manehna. Digawe 7 mulut. Hah? Molor. Molor di mana? Di itu di kebon. Cuma teh heueuh digawe teh. Di kebon. Ya heueuh. Nah, eta meureun keur kuling ngelahan koneng meureun jeung laja meureun. Kulis sare meureun eta masih Amang mah. Hah? Kulis sare meureun. Sare. Ya heueuh sare. Ye ngomong ka aing arek eta rek digawe manehna ku isuk-isuk keneh mangkat ge ah. Ari sok murugu sare teh sare. Sare di mana sih? Itu di kebon itu tangkal nangka. Di ada pentangka. Ya heueuh. Piraku men sia teh ah. Ye teu bercahaya teu percaya mah itu. Astagfirullahaladzim. Aing mah ngadoakeun kuat sapopoe tadi sing menang kalancaran salaki aing sing salamet, sing babari cinta usahana. Perangnya perang aing lah. Aneh aing ambrok jeung sia keur sare. Ya heueuh. Aduh aing bohongan men lamun kitu mah Ya wingi sarua wae dibohongan wingi teu ngeunah. Komisi-komisi wong boro manek ngajaga kuat tulus. Aing meuni atoh kana sia tadi aing aya tiu tukang tiu ngaliwat ke ku aing dianjuk da aing ah. Masalah kieu aing da rek diusaha rek gawe. Pasti balik moal duit isukan ku aing bayar. Bayar gitu. Aing era meureun isukan menjadi kalau mun nagih teh ka dieu duitna. Nya kumaha ge kudu tanggung jawab ce. No sababna eta salaki Ece. Ih, goblok si Jumanta mah teu hidangnya ngomong rek mantok digawe teh kalah molor. Aing banjur sakalian tuh mana. Rame ieu. Rame ieu. Perangnya perang sialah. Bohong ka aing satu cara. Sugan nu nyaan ngomong teh. Rek digawe heula nya nean pagawean naon we sugan meunang doakeun ku maneh. Aing mah ngadoa kuat sapopoe. Aing mah pohon naon-pohon naon. Goblok teh nyaho kitu mah ku aing sia. Rame ieu urang ngampar samak laju ieu. Bohong ka pamajikan. Ngomong rek digawe. Saha rek naon. Bejana kalah molor siram ku aing sakalian tuman. Astagfirullah, geuningan heuh teh kalah ngadon molor di kebon. Aduh, ngomong ka aing we rek usaha. Ngomong ka aing mah rek mantok usaha neangan duit cenah bosan di imah wae lah. Geuning sabukti deui kalah molor goblok teh sia. Sama nyaan ku dibere pelajaran kos kieu mah. Astagfirullahaladzim. Sia. Sia naonan pian Istighfar. Si anu istighfar mah sia ngomong ka sa pamajikan sia rek usaha buktina sakala di dieu. Naonan coba oge. Mudah-mudahan bohong ka pamajikan mah aing mah ngadoa kuat sapopoe ngadoa supaya sia berhasil, supaya sia lancar. Aing dibohongan dewe hanas aing nganjuk tiu tuh isukan ku aing janji rek bayar sia kan untuk molor wae mah kumaha mayarna. Teu hidang aing mah sugan teh nyaan we usaha kalau molor di kebon. Teu hidang sia mah. Rese pan teu meunang pagaweanna.
Nah resek na siya menjodoh gue di dia teneangan siya mah. Balik siya, tak banjut ember ta. Tak banjut ember siya pun balik. Kok belum tak kan molor kebon tegidang. Rame ya, mau pada samak euy. Ada cie mandi basah nih rupa-rupanya. Men. Sia nya nu bebeja ka euceul. Beja ka saha mah? Sia. Tadi siapa ngobrol jeung aing ka dia ngahudangkeun. Wing mah teu bebeja. Teu mungkin si Piah nyahoan aing sare di dieu. Wing tiba ngomong doang lain bebeja ka Cipiah ge. Sia mah geus teu CS-an berarti jeung aing men. Ya tuh amang mah ngabohong wae ka Uwing. Jalin ngabohong. Ih. Wah, geus teu CS-an men jeung aing sia mah. Cie mandi basah nih rupa-rupanya si Amang. Ada.